Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Gerak mana kadieukeun sangu ieu. Rek sasarap pungpung isu keneh. Cek Demang Ahdi. Nita nyodorkeun sangu jeung deungeunna. Geuning teh datang nyai nu diobrolkeun teh. Cek Maayet bari ngareret ka salakina. Muhun Bapak, lami pisan geuning mangkat teh. Cek Oci nanya bangun heran harita teh ka Demang Ahdi. Ya eta nyai, Bapak jadas mulangkeun munding, kebeneran pisan dah. Anu bogana teh keur kabalong heula cenah bentas, atuh ngadaguan we heula sakedeung. Kitu cek Demang Ahdi. Nya sanggeus kitu mah brak kabeh teh dalahar, ngariung bangun nikmat pisan. Sareng senada lahar, Oci, harita teh jeung Maayet terus maresan geroheun. Sanggeus sarere geus tumaninah deui, pok Oci teh nyarita. Tebih nyapa tadi mulangkeun muningna. Cik Oci harita teh ka Demang Ahdi anu keur melenyut udud, bari jeung ngarasakeun hiliwirna angin pagunungan anu seger karasana. Nya ari dua pasiran mah aya nyai, bari jeung nya kitu teh. Ari mawa munding mah teu kawas mawa jalma atawa mawa satu anu sejen. Nya kudu milihan we jalan mah, da teu bisa kana cukang atuh, bisi teu gebrok. Cek Demang Ahdi harita teh bari nyerenge. Ari Oci ngan ukur mesem, teu lila Demang Ahdi teh nyarita deui. Kusaba parete geus gede, oge bisi lila teuing urang teh ninggalkeun imah. Engke pabebeurang mah urang mulang we, keun we sawah mah lah. Sakali-kali ku bapa rek dilongokan. Bari sakalian si nyai tah wawuhkeun jeung urang jajawai. Bisi nanyakeun mah baraya ti kota we kitu. Oh, nya gampang atuh bapana ari kitu mah. Ken perkara eta mah tanggung jawab mah. Maayet nyambung omongan Demang Ahdi. Ngadenge bapa jeung indung kukutna. Harita nyarita kitu. Oci kalintang bunga na dina hatena. Kanyaah jeung kadeudeuhna karasa pisan. Geus asa ka indung jeung ka bapa sorangan. Pok Oci teh ngagrentes. Ya Allah, mugia Bapak Ahdi sareng Maayet teh disehatkeun sapapaosna. Ulah ngalaman kejadian anu kaalaman ku kulawarga abdi. Kitu pokna teh bari jeung neuteup ka indung bapa kukutna. Nampo paneuteub Oci kitu Maayet nanya bangun penasaran. Kunaon nyai neuteub mah? Jiga anu dipikiran. Sing sehat nyai, ulah loba pikiran ieu. Hayu urang babarengan meluruh kulawarga nyai. Sugan jeung sugan we tah ku jalan ieu. Saha nu nyaho tah pas nyai magelaran dina seni ibing, dina hiji waktu teh bisa panggih jeung kulawarga nyai. Kitu lain bapana. Cik Maayet bari ngalieuk harita teh ka Demang Ahdi anu sarua keur ngahulang. Jiga aya nu dipikiran. Korejat Demang Ahdi teh ngorejat asa kagareuwahkeun. Keur anteng ngahulang. Maayet nanya sakaligus. Nya kitu pisan. Bener nyai. Pangharepan bapa ogenan kahayang nyai teh bisa laksana. Bisa panggih jeung kulawarga nyai. Bapa teh ilu bunga. Reng nyarita kitu Demang Ahdi, gabrug teh Oci ngagabrug ka Maayet, terus ngaguk-guk teu kuat nahan kasedih anu aya dina dadana. Bari jeung Oci teh ngagrentes dina hatena. Mun seug aing teh ditulungan ku keluarga ieu, teuing kumaha nasib aing teh. Tapi alhamdulillah nuhun Gusti Nu Maha Suci anu masih kene nang tayungan ka diri abdi. Kitu cenah. Nampo Oci sumegruk bangun sedih. Maayet ngusapan sirahna. Bari pok nyarita dari dapisan. Gelis, anak king, anak emak. Geus, ulah ngukut wae ka sedih. Ulah loba kahariwang. Emak jag-jag keneh ta jeung bapa. Emak bakal tanggung jawab sagalana. Mudah-mudahan we urang teta segala cita-cita jeung kahayang dijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Kitu cenah ceuk mah Eyet.
bari maneh nagenging srek teu kuat nahan kasedih anu nyelek dina ti korona. Harita mah Eyet jeung Demang Ahdi kabawakeun ku rasa sedih. Teu karasa ngalemereh cai mata dina sela-sela bibir mata. Karasa baseuh kana pipi. Balieur Demang Ahdi tengah balieur tuluy ngusap cai matana. Kagagas nempo Oci jeung bisa ngarasakeun naon anu karandapan jeung kalaman ku kulawargana Oci. Sakedapan mati lu jalma teh. Hiji ogenan ubah nu nyarita. Sanggeus rada lila pok Maet teh nyarita nyengkatkeun awak Oci. Nyai gelis, geus ulah kalanjonan. Hayu urang buka lambaran anyar sing yakin kana diri pasrah jeung sumerah kanu makawasa. Hirup jeung huripna manusia geus aya papasten ti pangeran. Urang madar mengajarankeun naon anu kudu dilampahan jeung naon anu kudu ditinggalkeun. Tak kitu anak king anak emah. Gusti anu Maha Suci geus nakdirkeun ka sakabeh makhluk. Jalan kahirupanana geus aya tulisan ti dituna. Urang mah ngan bisa ikhtiar jeung kudu sabar ngajalankeunana narekahanana mun tulung kanu Maha Agung. Takdir Nyai kudu panggih jeung bapa katut emak geus gelis. Hayu mudah-mudahan Nyai diparangkeun bisa panggih jeung kulawarga. Kitu cenah ceuk Mah Eyet. Nya sanggeus kitu majung Oci teh nyengkatkeun awakna. Terus dampaleungeun Mah Eyet teh nyusutan cai mata Oci anu ngalemereh mapai pipina. Bangunnya ah jeung deudih. Oci nyengkatkeun sirahna terus ngareret ka Demang Ahdi jeung ka Mah Eyet. Pok nyarita bangun berat pisan. Bapak, Emak, abdi ngaturkeun rebu-rebu nuhun. Kana kabela sarengkanya Emak, oke Bapak. Cukang lantaran Bapak, abdi tiasa jumeneng kene di alam dunya. Ih, anak king, geus ulah katutuluyan. Angin ku kersa mantena, ku kersa ning nu makawasa Nyai bisa salamet. Mohon nama eta nu jadi keyakinan diri abdi. Kodrat sareng irodatna pangeran anu murbeng alam. Moal tiasa ditebak ku hate manusia. Sanajan eta manusia loba ku pangabisa jeung pinuh ku pangaweruh. Ya syukur be Nyai ari ngarti mah. Cirina Nyai teh budak anu teu bolos strong kosong. Nya buktina geus bisa nyarita kana kodrat jeung iroda. Teu loba jalma anu bisa ngarti kana eusi eta kodok jeung kodar. Bapa leuwih yakin indung bapa Nyai teh lain jalma biasa. Buktina loba jalma anu rek ngaroga hala ka kulawarga Nyai. Kitu ceuk Demang Ahdi. Harita Demang Ahdi oge Mah Eyet beberes di saungna. Kusabab manehanana boga maksud arek ninggalkeun saung sawah arek mulang ka lemurna. Sanggeus kidareng sebeberesna Demang Ahdi pok nyarita. Hayu atuh mana Nyai ari geus kira-kira beres masagalana oge geus saged. Urang mangkat bae keun sawah mah ku bapa dilongokan ieu. Pokna Demang Ahdi ka Mah Eyet. Ari Oci harita teh sagedang dan make baju jeung celana pangsi. Anu kebeneran pisan awak Mah Eyet teh hampir sarua dedeganana jeung Oci. Nya sanggeus sagala beres mah jung Mah Eyet jeung Oci teh dituturkeun ku Demang Ahdi leumpang ninggalkeun saung sawah. Ari Oci teh loba tatanya najan mapajalan anu rarumpil ngasruk rungkun saliara anu ngahalangan jalan. Oci geus biasa basa jaman jeung bapana sok lumampah ngajugjug ka huma. Mah Eyet jeung Demang Ahdi harita teu ngarasa ieu capek. Da pamikiranana hayang geura-geura tepi kana tujuanana. Nya eta nepi ka lemurna anu geus lila ditinggalkeun ku Demang Ahdi. Ari wanci harita panon poe geus tunggang gunung. Sakedeung deui wanci bakal ganti. Kadenge reangna tonggeret, adag-adag patemalan jeung baturna. Mapag layung koneng anu beuki nutupan alam sabdureunana. Teu lila teh reup alam beuki poek. Pok Mah Eyet teh nanya ka Oci.
Nyai, capen teu? Kitu cenah cek Maayet. Ari Oci ngadenge Maayet nanya kitu kala kaseurit teu lila pok ngajawab. Mak, pilih hoyong terang mah. Abdi mah tos biasa lumampah kieu. Waktu sareng pun bapak, da pun bapak ogenan. Sami jalmi teu gaduh. Hoyong tuang teh kedah ngahuma. Malihan mah humana teh tebih. Janten abdi mah teu ngarumas. Lumampah sapertos kieu teh. Kitu pok-pokan anak Oci bari anger we leumpang. Teu ieu eureun sumawana ngaraneg. Serog harita teh kahiji mumunggang pok Demang Ahdi teh nyarita. Tuh Nyai, nu disebut lembur jajawai teh geus ka tembok. Tuh, suhunan imah-imah pangisi lembur. Sakedeung deui ge urang teh bakal tepi. Cek Demang Ahdi, nunjuk ku curugna ka belah hareup. Reg Oci teh ngaradeg sakedapan mah terus ngajanteng bari melaung ka hareup kanu dituduhkeun ku Demang Ahdi. Paneuteup pinuh ku rasa bunga pok ngagarentes dina hatena. Susuganan bade dinya teh bisa ngamimitian keur maluru Kang Darman. Nempo lembur asa rek balik ka lembur Campaka. Wararaas, di mana atuh Kang Darman ayeuna? Kitu gerentes hate Oci. Ari Maayet anu aya di tukangan Oci teu ieu ngaganggu. Komo deui nyarita mah. Anu dilakukeun ku Maayet ngan ukur papelong-pelong we jeung salakina. Sanggeus sababaraha lila Oci ngahuleng pok nyarita. Hayu mak, abdi tos teu sabar ye. Hayong gara-gara dugi ka lembur. Tos gregeteun, hayong gara ngibing. Kitu cara cek Oci bari jeung imut. Ngadenge caritaan Oci kitu Demang Ahdi pok nyarita. Alhamdulillah Nyai, Bapak teh bungah ngadenge Nyai nyarita kitu. Berarti Bapak yakin Nyai teh bakal jadi hiji awewe anu makalangan dina widang seni ibing. Nah aku mah apa, Bapak tiasa nyarios kitu. Abdi mah terang ogenan nemean teh anu namina ronggeng ibing teh. Teu acan terang nu kumaha ibing ronggeng teh. Oci hadi teh beri leumpang nurugtug kalandeuh. Kebeneran pisan anu disorang teh mudun. Sanggeus sababaraha menit ti harita srog ka jalan batu anu rada gede. Tuh Nyai, saung emak mah tuh anu pangsisina deket ka sisi wahangan. Maklum di lembur jajawai mah, lembur anu dikurilingan ku balungan wungkul. Kitu cenah cek Maayet bari nuduhkeun ka hiji tempat. Sumuhun emak raos pugu. Bobo teh asa dipepene nguping surat cai anu ngaguru. Nuju waktu sarita sareng pun Bapak ogenan upami nuju bubuara ngahuma teh. Sok milarian anu caket ka walungan. Saur Bapak mah supados tetebih bade bebersih. Oh, bisi we Nyai teh ngarasa kaganggu ku sora anu ngaguru. Nya eta cai walungan. Tapi da teu salawasna ngaguru. Eta malah muncaina keur caah kakara sok kadenge ngaguru saking ku gede-gede na cai di walungan. Tanya kitu Nyai, nya syukur we atuh ari kitu mah. Mah teh teu hariwang teuing Nyai bisi kaganggu. Cek Maayet nambahan omongan salakina. Srog hari teh kahiji imah panggung anu sabudureunana buruan lega pisan. Katempo ku Oci aya hiji wawangunan anu misar rada anggang ti imah. Oci teu malire ngan ngareret wungkul. Srog ti luarana teh tepi. Kolotrak Maayet teh muka panto dapur. Reket plong panto teh muka. Sok Nyai ka jero, ulah na tamu anggap wae itu imah sorangan. Ulah asa-asa. Ngadenge Maayet nyarita kitu sameme asup. Ocih mah bubuhan di atik ti leutik. Ku budi anu someah jeung apal cara lamun rek asup ka imah. Najan pribumi di daluar kene ogenan pok Oci teh uluk salam kadenge ku Demang Ahdi. Assalamualaikum, sampurasun. Demang Ahdi anu panggeulana ngajawab salam Oci teh. Disusul ku Maayet anu maksudna mah arek kapipir nempot cai dina pancuran bisi kacocokan kalakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalebat gelis nging isin-isin sok kadinya. Sanggeus ngadenge pribumi nyarita kitu Oci ngadeukeutan kana lawang dapur samemeh ngalengkakeun suku anu katuhu kadenge ku Demang Ahdi. Oci maca bismillah. Wanci geus kaseureuk ku peuting
Reangna satu peting di sarada. Kaya ninggaang jangkrik jeung cicir. Sanggeus Oci aya di jero imah, gek Oci teh diuk dina bangku anu aya di pawon. Bari jeung nungguan Mak Eyet oge Demang Ahdi anu can arasup ka jero imah. Teu dilasup Mak Eyet teh ka jero imah. Bari jeung nyengetkeun damar cemporna. Sanggeus ngarasa caang jeung Oci teh nangtung nuturkeun Mak Eyet ka jero imah. Gek diuk di tengah imah, bari merhatikeun kayan di jero. Barang Oci keur merhatikeun kayan di jero imah, di luar kadenge ku Oci recokna jalma di luar. Keur kitu pok Oci teh nanya ka Mak Eyet anu keur maresan kamar. Mak, itu satu rame mani recok di luar. Dupi bapak ka mana? Geuning teu aya di luar. Kitu cek Oci. Teu lila harita teh nu ngabring, serog hareupeun imah Demang Ahdi. Terus salah saurang teh kadenge uluk salam. Hiji lalaki anu umurna kira-kira 60 tahunan, anu katelahna nyaeta Mang Sahudi. Sampurasun. Assalamualaikum. Rampes. Waalaikumsalam, Mamang. Sok kalebet we teras teh nging di luar. Kitu cenah. Bari jeung terus nyampeurkeun eta jalma kaluar ti kamar. Langsung katepas. Lumayan imah Demang Ahdi teh najan panggung ge tapi rada lega. Sing aya semah lobaan ge lugina patempatanana. Song Mak Eyet teh ngajak sasalaman kanu araya di teras imah. Gap ku Sahudi sabatur-batur teh ditampanan. Bari jeung pok Sahudi teh nyarita. Damang Nyai, alah syukur upami damang mah mamang bunga pisan. Alhamdulillah, Mang. Lain diajak atuh si bibina ye jeung barudak ka dieu. Gampil Nyai, gampil. Ke iraha-iraha lah. Kitu cenah, cek anu ngaran Sahudi. Barang keur kitu tarojol di opatan, dibarengan ku Demang Ahdi, sup ka jero imah. Ari Demang Ahdi ngaleos heula ka pipir imah, maksudna mah arek bebersih sakalian ngalaksanakeun kewajiban. Sanggeus ngarasa beres Demang Ahdi ge milu ngariung di dinya di hareupeun jalma anu geus datang. Ari di luar harita teh kebeneran pisan, bulan caang, bentang-bentang baranang dipasiep ku mega anu umpluk-umplukan, wuwuhna mah endah ka cirina. Peuting eta, hiji gambaran kabunga anu keur kaalaman ku Demang Ahdi jeung ku Mak Eyet. Nya sanggeus sararea ngarasa merenah. Pok Mang Sahudi teh nanya ke Demang Ahdi, bangun penasaran jeung heran. Ke. Ieu mah asal reuas tara-tara mamang sabalad-balad diangkir linggih ku Demang. Bari teu aya beja ti samemehna ieu. Pokna bari gap nyokot cai, sergot nginum cai heula Mang Sahudi teh. Suruput bangun anu hanaang pisan. Disambung deui ku Mang Kosim anu diuk digereun Sahudi, milu mairan. Sabab ngerasa kaget jeung reuas. Mohon Demang, bade aya kapriyogian naon itu ya? Asa benten karaosna ku Mamang mah. Ngadenge Mang Sahudi jeung Mang Kosim nyarita kitu. Demang Ahdi kalah kasiri, pok ngajawab kana pananya anu duaan. Tenang wae, ulah gempeur jeung ulah reuas. Kuring ngumpulkeun mamang sakabeh ka imah kuring, aya nu rek dibadamikeun. Nya eta ngeunaan, Demang Ahdi teu kebat nyaritana, kaburu Oci norojol nanggeuy baki anu dieusi ku rupa-rupa kadaharan. Song disodor-sodorkeun kariungan jalma loba. Barang jeung Oci nyodorkeun dahareun. Sakabeh anu raya di dinya olohok mata simeuteun sabab nempo mojang anu geulis bawa ninga jadi rupa teu menta pengawakan bodas lir humut kalapa keur anteng kitu pok Oci teh nyarita. Mangga sok dilaleueut ka sadayana Bandung kesel. Kitu cenah cek Oci. Barang cacap omongan Oci, Demang Ahdi ngadehem meupeuskeun panenjo anu raya di dinya anu keur mararong olohok bengong nempo kagelisan Oci. Ai. Gus, ulah kalah ka kitu. Da geus karolot urang teh.
Atuh ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu TKB ting balieur era kupola sorangan. Teu sadar, balas ku kataji nempok kegelisan Oci. Pok deui Demang Ahdi teu nuluykeun carita anana anu tadi katunda. Kapotong ku datangna Oci. Kieu maksud jeung tujuan kuring teh ngumpulkeun mamang-mamang sakabeh supaya hadir ngariung di imah kuring. Jadi kieu ieu teh kuring teh boga maksud hayang ngahirupkeun deui lingkung seni urang. Susuganan Pangeran Ngawidian jeung ngababarikeun kana sagala anu dipikahayang ku urang sararea. Tah kusabab kitu isuk berang urang muka gudang urang kaluarkeun sakabeh parabot gamelan kayaning saron bonang goong terus kendang pokona mah kabeh kaluarkeun urang beresihan deui oge tustel jeung lawong katut mik-mikna dipariksaan eta mah bagian Mang Edo ta urusanana. Wayah nawe tak ka Mang Edo isu keneh ka kota meuli aki keur ngajaran tustel. Oke tuh, siap nampi tugas Demang. Jawab Mang Edo. Bangun anu bunga pisan bakal manggih pagawean deui. Masalah nama geus lila sagawe-gawe. Atuh sakabeh anu aya di imah Demang Ahdi teh ngarasa bunga. Terus we harita teh bala kecrakan naon anu disuguhkeun ku Demang Ahdi. Ampir erep ludas eueuh anu nyesa. Nya sanggeus ngarasa cukup pok Demang Ahdi teh nyarita deui. Nuhun ka sakabeh dulur-dulur tah meureunna hayu urang babarengan sauyunan garawe deui. Sugan jeung sugan jalan kahirupan urang teh kapanggih deui. Yap urang babarengan kumaca bismillah. Sakabeh anu aya di dinya kompak ngucapkeun lapat bismillah. Dibarengan kudu adampaleungeun diangkat setengah dada. Beres nyebut bismillah terus diusapkeun kana beungeut masing-masing. Ciri muji kana makawasa ngamimitian segala pagawean ku lapad-lapad asmana Allah. Pok deui Demang Ahdi teh nyarita. Dah ku sabab wanci geus nyeda ka peuting. Sok geura istirahat. Isuk urang ngamimitian naon anu bieu dibadamikeun ku urang sararea. Lamun bisa mah poe isuk barawa pamajikan jeung budak ka darieu. Sakalian we urang syukuran dalahar. Lah deungeun nama saya aya we. Anu penting mah urang ngariung. Ka Mang Kosim kabeneran tah kaliwatannya nitip beja ka golongan titah ka dieu we kitu diangkir ku kuring. Nya bisi nanyakeun mah kuring teh arek syukuran da tadi teh rek ka imahna keur sarimpe nyaraba jiga nama. Calengkeung teh harita Mang Edo nyambung caritaan Demang Ahdi bari cacamuilan ngadaharan goreng cau anu disuguhkeun ku Oci. Ngomongna ngosom da biwirna pinuh ku goreng cau. Jika nama nuju ka lemur podas dah wargina cenah mah bade gaduh maksad dah bios lah ku mamang we atuh anjing-anjing kene lah takan tenang ka dieu kanggo masyarakat. Pokna najan bari cacamuilan ge tapi kade ngejelas kuno aya di dinya. Oh gitu pantesan atuh sarepi sok atuh tah ku Mang Edo we nya syukur atuh di kitu mah. Lain kuring ngusir omat pisan ye ari kuring mah resep loba batur teh soalna sok haneuteun. Pok Mang Kosim nyarita deui. Hatur nuhun kana kapercantenan Demang ya. Utamina ka kuring sakabeh teh ngarasa bunga lan sugema ku ayeuna lingkung seni ieu bakal mulai deui. Sok sanaos pasti seueur panghalang oge rintangan. Hayu urang rempuk jogung sauyunan ya. Naon anu bakal kaalaman ku urang?
urang sang harepan ku cara babarengan juga baheula susuganan ari ku geus lama sedi ibing teh teu makalangan bisa deui dironjatkeun hayu urang mumule deui budaya urang kitu cenah cek Mang Kosim nya sanggeus ngarasa beres mah sakabeh nu rea di dinya ting laleos indi ti imah Demang balik ka imahna sewang-sewangan anu tadi rame balaket serakan ayeuna mah tinggal Oci jeung Mbah Eyet oge Demang Ahdi anu nyarane dina tihang keur kitu pok mah eta nyarita Bapana ieu itu gamelan teh aralus keneh kitu kapanan geus lila teu dipake naogenan teh kurang leuwih kana 20 tahunan piraku mana da ku bapa teh sok diilikan bisi aya anu copot bisi aya anu kumaha-kumaha jeung ancakna bisi kuwarangas sok dikeprukan tati luar barina ogenan kan diwadahan di petian mana tarapti neuneuna ogenan teu sambarangan dasar milik kenehnya bapana ngadengi Mah Eyet nyarita kitu Demang Ahdi ngalieu ka pamajikanana bari jeung pok malik nanya ke kumaha maksud mana naon maksud eta omongan teh pohoknya ingat henteu teh basa sababaraha taun ka tukang eta alat-alat teh aya anu rek ngajual tapi ku bapa teh teu dipasikeun kajian buruk daripada dijual mah cenah kitu malahan mah bapa oge nuju meneng keneh tah ngadengi Mah Eyet nyarita kitu hulang Demang Ahdi teh ngahulang ingat kami tohana pok nyarita oh nya mana meureun geus kitu we tak kuduna nya kapanan bapa teh ambek tah nya kapanan si bapa teh nepikeun ka ambek kan rek meulina nepikeun ka tanu rek meulina ogenan geuningan sieuneun ngajengkat tat imah ieu teh yeuh atuh da ngagampangkeun pisan emang na meuli tarasi bisa kitu-kitu bae sangeunahna pisan ngomongna eta jalma teh tah kena rek meuli nya kakara ingat tah bapa oge ngabacotna tah Demang Ahdi jadi ilu pangambekeun inget kana mangsa baheula tah nyai adat bapa maneh mah kitu kaluar deui anu asli nama kitu tah hayu nyai urang istirahat bisi kaburu bapa ngamuk banten ya engke dihiat-hiat dede kitu cek Mah Eyet bari ngabanyolan kana jadi salakina ari Demang Ahdi kalah ka melong harita teh nempo Mah Eyet anu ngaleos bari nuyun Oci teh dibawa ka jero imah ari Oci teh loba carita tuluy wae nuturkeun ka Mah Eyet sanggeus aya di hareupeun panto kamar pok Mah Eyet teh nyarita segera istirahat nyai isuk marame tah loba jalma gerage anu ngadon mariksaan jeung meresihan gamelan ngadengi indung kukutna kitu Oci sakedapan mah teu waka asup ka kamarna kasurung kurasa penasaran arek pok pisan Oci teh nanyakeun titukangeun kadengi Demang Ahdi nyarita gosh ulah kalah ngahuhulang nyai geura istirahat isuk oge kapanasaran nyai teh bakal kajawab teh kudu diucapkeun ku emak jeung ku bapa ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu Oci teu bahas asup ka jero kamar anu dituduhkeun ku Mah Eyet barang sup teh Oci mah dicolohok sabab nempo ranjang anu di luhur ranjang teh aya kasur empuk diamparan ku spray anu mantak resep ka tempona harita hate Oci ngagerentes mak bapak di mana atuh ieu abdi ieu saumur dumelah teh can pernah sare di tempat anu empuk sapertos kieu boro-boro kasur bantal kadang-kadang sare teh dina buntelan ari ayeuna disampakeun segala rupi anu empuk kitu cenah cek gerentes hate Oci bari jeung teng ngalamun ingat ka kulawargana sabot Oci keur ngahulang kitu diuk di sisi ranjang bari jeung leungeun Oci ngusapan kasur jeung bantal anu disadiakeun ku Mah Eyet teu apaleun di satukangan Oci teh Mah Eyet nangtung merhatikeun tingkah laku Oci koleset Mah Eyet teh lalaunan ninggalkeun Oci anu keur diuk aniprek di sagigireun ranjang Mah Eyet surti kana naon anu dipikiran ku Oci